Yo hari sekarang aja ya bakat pola kunjung itu jeung naon atuh daun sangunya Gusti ya Allah. Kurang koreh nanaon kudu nyisikan naon atuh teh. Kalau anak nyisikan daging atuh nyisikan kangkung eta tawa daun sampur. Ya mah pisan lalabok dapat bahaya teh teh ya. Gusti Allah ini sekarang yo. Kudu kumaha atuh teh ya. Kalau kabar bingung itu kemana atuhnya nengan lalap ya. Ningali daun sampah dihalup di sugan ayaan saya kemarin mah. Astagfirullah, geningan beak jeung daun jeung tangkana ge teh. Mana pucukna ge eueuh jeung dahan-dahan naon ge daun sampah teh. Yo atuh kudu nyangan nahaon teh nya. Asa inget ayeuna mah di balong si Ohang teh kangkung harek ngala. Ya Gusti atuh. Sugan ayaan si Ohang teh kangkung harek ngala. Mana si Ohang lagi eueuh geningannya? Iya kangkung nama ikut barada bu. Tapi si Ohang nama eueuh ka mananya itu? Si saung eueuh sasaha itu. Kumahanya ancur bae ke tungala. Teh. Cepet marontok yo kangkung teh euy. Numpang eueuh si Ohang na arek mundur sing loba. Nah, cepet marontok Alhamdulillah ya Allah. Ikut sararep pieu teh wah jelema dihan. Si Ohangna ka mana ya sare gitu. Yo da lamun aya sayur mek jeung laukna dialai teh lauk ke loba yo jairna pot baradak. Kan eueuh sayurna. Pot sagar ikut baradak kangkung teh. Yo kangkung man ikut baradak yo. Yo ikut baradak yo. Mir, naon ieu? Ih, bring. Biar ada tai nih. Mesti saha teh? Biar Ohang sia jadukan ka aing. Anjing jauh sih ada rek. Sia ka sopan jadukan ka aing. Anjir.